warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng orang Sunda. Dina wengi ayeuna berangkat sorenya. sore Gitu. Hageura buka lah. nah posisi teh sore kurang teh aya dinu Kang Agil Agi ya? saha eta Kang Agil teh Tanya saja. Tuh, apa nama inti nama? Tukang nyianan baju. Tukang nyablon. tukang nyablon sablonana halusnya Halus. aya nanti orang dinu Kang Agil keur arek nyen baju asli Sunda Arkin baju grup tim Posida. jadi bajuna teh merekna asli Sunda Asli Sunda. aya label origna anu ori di Kang Agil nya jigana enak keur digawean itu Kang Agil Sih gana. digawean Ke orang sabarkan mana katanya orang tingali kumaha cara pekerjaannya terus ngabisinna kumaha gitu. peralatan lagi geus halus bisi penasaran nanya kayak jadi kaos lamun tes jadi ditinggalikeun ku abdi Ayo nama orang yang karawatan parawang gitu mana tuh? geus ada mah bisi penasaran urang langsung ningali peralatan ngerjaana kaosna jaga kumaha gaskeun urang kamu lagi mah yuk Yuk. Kang Agil lah teraya tuh digawean dia. Assalamualaikum Kang Agil. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kameramen nih mas. Wes kameramen yang gue teh hampir sarua anjing. Kan HP nya. Asep. Masuk. Tara baraya ieu teh keur digawean. Desain. Kang Agil ya abi pada ningalian ieu nya Sok peralatan. mana. Oh. Peralatanna serba canggih. Ieu cap kuda terbang. Oh, hasil-hasilnya. Ada tuh hasilnya teh. Iya. Kosmos, Iya nan pepes tolan lain. kosmos aya kosmos. Iya pepes tolan lain tah. Restoran ieu. Terus ya aya bisi manehna keur lapar. Masaknya lira. Merekna teh ieu DNS. Naon DNS? Singkatan dari dia ninggalin saya. Komplit. Enam orang tinggal Kang Agil keur teh keur ngedesain. Oke. Langsung. Baraya pas kieu tah contohna tah. Jadi dijual kanggo nya jalmina oge ya aya nu masuk kasih kan. Jadi kelas kitu tah. Desainna teh asli buatan asli Sunda nya, asli Sunda itu. Mantap. Mang kenal Mang. Biasa we. Kan nyalurkeun keahlian. Kalian naonnya teh? Keahlian nyablon lah. Aja eta maksudna digosok-gosok itu supaya naon? Supaya garing. Bener. Moal garing-garing atuh sia teh goblok. Ngali ieu nage can dicolokkeun. Ya mah enggak bongkar bae. Nempokkeun wah. Bantuan. Enak proses penggelapan. Penggelapan.
Iya karena prosesnya ya proses agro terus iya nanti sering ya ditempel karena itu teh oh jadi transfer paper. nah kurang mah ngerti Abdul teh naon urang mah ngasrok kalau apa nanti baiknya pepoekan heula tuh ini mulai kelihatan lumayan oke berarti kan akhirnya proses bikin sablon gitu ya Nah, ya bisa berapa tahun kan lagi teh karena sablon sebelum lahir sebelum lahir itulah setahun lebih baru setahun tapi jam terbang nggak sih tahun lebih. kamari pemain bola mana asal Brazil tadi yuk yang belum ya Asep orang Brazil karena orang daerah Bogor Barat di bari nyablon sok biasa ka dia dijamin baju tiis sablonana oke desain kumaha sia kumaha nu hayang gitu. Ya jadi sengaja rek dibawa ke tempat gelap. Nah, ayeuna bagian di kumba. Sampai Baik kumaha garis. Kisahkeun dan bacaan tak bisa. kayaknya kurang nyiapkeun bahan-bahannya mana kurang Cat sabuna yuk di warna itu ingat keren di warna bisa pakai buntut kan di koneng itu kalau dicolek kayak begitu nggak apa-apa panggil kalau diletak luka tuh coba lihat jadi bahan-bahan yang dipakai lumayan lah berkelas gitunya aja baju-baju sangat gitu kalau di Perancis tehnya binder lain minder binder jadi hijau jadi warnanya hijau semua sarwa tuh keluar sarwa keluar jadi hijau lumut ikatan jomblo imut jadi warna singaran asli Sunungan teh kena hijau gitu Coba saana mister. tahap baraya jadi enak proses ngesut dan ngegecrotnya ngesut teh Bisa rolok-sarolokeun gitu. pilih Oh, nyerut meureun. lain tah jadi ngejiplak ngarana Eta samandang tadi proses nak kitu. Jadi emang kayak lamun geus sanggeus kurang di bejaan. Terus bisi arekna aya nu arek mesen. Tulis we lah di kolom komentar gitu nya. Handap. Terus kayak lamun tos keluar bajuna kayak iklan ieu di upload deui ke video selanjutnya. Ayo nama sakitu heula we. Da aku sebab ayeuna kurit arek penting. Jadi sakitu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.